waspada barudak waspada kitu cek bapak teh. Ieu ujian ti Allah sia. Sing lulus bisi kaburu dibebetkeun ku Allah ka handap. Kakara ibu jadi moderator ibu teh kumaha cek ibu teh kudu kumaha tuh bapana ari geus kieu hayu urang gunakeun ieu kanikmatan ti Allah sing cocok jeung kahayang Allah syukur ngaranna urang syukuran ku lahir jeung ku batin. Sabaraha hiji bapana nyieun tumpengna cek ibu teh da marukan ari syukuran teh nyieun tumpeng. Kumaha cek bapak lain nyieun tumpeng urang gunakeun ieu kanikmatan sing cocok jeung kahayang Allah eta teh syukur ngaranna ku lahir jeung ku batin. Nya bapana da teh nyaho kudu kumaha atuh syukuran ku lahir teh kakara bapana ros ka ibu aya keneh indungna beas keur dahar urang barudak saminggueun mah saminggu nu ditanya teh lain 7 turunaneun da jelema ayeuna mah aya keneh rezeki 8 turunaneun mah lain saminggu